Sriman, Sriwacana, Palangka Raja. Sampurasun, Waluya Dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel midangkeun pedaran Dongeng Sunda. Dongeng enteng pedaran Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana. Aya batu pancalikan raja di Pakuan Pajajaran, katelah Nasriman Sriwacana Palangka Raja. Saku Raja Pajajaran bakal sah jadi raja lamun diwastu atawa dilantik dina batu pangcalikan. Sangkan taya regenerasi raja-raja Pajajaran, Sriman Sriwacana Palangka Raja dijabel ku pasukan Banten, diboyong ka Surasowan. Dina kaayaan negara nugis kacau, para sinatria Pajajaran dihot-hat hayang ngarebut deui batu Palangka. Kasugri pamiarsa, wilujeng ngadangukeun pedaran dongeng Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana, dina judul Sriman Sriwacana Palangka Raja. Sriman Sriwacana Palangka Raja. Tong hilap subscribe, like, komen, jeung bagikeun di medsos kasugri sadayana. Waluya Dongeng Sunda. Salirah kedah kiat nandangan kasakit, margi da munggu ngirup di dunya. Manusia teh sanes bae dipaparin kasenangan, namung oge kumplit sareng kasusahna Raden. Ceki ginggi banyak angga ukur unggut-unggutan ngadenge eta papagah teh. Isin ku anu masihan hirup, piraku urang teh ukur suka seuri ari nampi kasenangan. Piraku urang teh ukur suka seuri ari nampi kasenangan, tapi ari nampi kasusah kalah kaja mendut baeud bari riwit. Ceki ginggi deui banyak angga masih kene unggek-unggekan. Nya rumasa ginggi, kami teh hampir teu kuat nadah kasusah. Dalamun mah diukur-ukur, jigana kasusah kami teh jauh leuwih badag batan kasusah deungeun. Hirup teh asa pangsuena jeung pangsialna bae, batan kasuwe jeung kasial deungeun. Nya hirup teh asa pangsuena jeung pangsialna ti batan kasuwe jeung kasial deungeun. Ceuk banyak angga, ngadenge banyak angga ngangluhna nepi ka pohara kitu Ki Ginggi seuri maur. Jisim abdi masuk emut kana hiji carios pieuteungeun. Nah aya carita peentengan an kumaha kitu Ginggi. Cek banyak angga bangun penasaran.
Atuh teu talangke darada dikiginggi teh medar eta carita. Cenah baheula jauh ti baheula di nagara India kakoncara hiji inohong anu nyebarkeun agama Buddha. Eta teh tanya lian iwal ti Siddhartha Gautama teh. Sang Buddha teh di wewengkonna kasohor tukang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Saban aya anu boga panyakit batin teu weleh dipapagahan ku inyana. Ari dina hiji waktu kapadepokanana ngurujung hiji awewe katalangsara, ceuk ukuran manehna cenah hirup manehna teh pangsangsarana di dunya. Jisim abdi teh hirup nyang celing, teu kadang teu warga, teu baraya acan. Kolot geus maot anak teu gaduh. Ari salaki deui sami ngantunkeun ti alam dunya. Sang Buddha. Pasihan jisim abdi kahirupan anu tebih tina kasangsaraan. Ceuk eta awewe melas melis menta ditulungan hirupna. Siddhartha Gautama nyaur, anjeun bakal sanggup nyinggar kasangsara saumpama anjeun sanggup mengihan jalma anu salela hirupna tacan ditinggalkeun maut. Ku perbawa hayang nyinglar kasusah eta si awewe teh ku melendang ka ditu ka dieu. Saban golodog imah batur sasat diunggahan bari ditatanyakeun, nah cenah di eta imah teh kungsi aya nu maot atawa henteu. Ngan kitu geuning mulan malen ngumbara bari tetelepe ka saban golodog bet anu boga imah teh kabehanana oge geus ngajaran ditinggalkeun ku jalma nu dipicinta. Aya nu ditinggalkeun maot ku salaki, aya nu ditinggalkeun ku pamajikan, aya oge anu ditinggalkeun maot ku kolot jeung ku anak bari hirup sapopoe balangsak teu bisa dahar. Mirengeh kitu si awewe jadi bosen jeung kuciwa sabab tetela geuning sararea oge kungsi boga kasedih. Pamustunganana si awewe teh balik deui ka padepokan manehna ngadoni pajah sang Buddha teh ngabohong. Bahwa kami moali pastina kasangsaraan, da buktosna sararea oge kantos ngalaman sangsara geuning, ceuk eta awewe. Nguping laporan sarupa kitu Siddhartha Gautama ukur gumujeng, ceuk anjeunna tuh geuning tetela sabenerna mah kabeh jalma oge dibere kasusah. Jadi asa henteu wijaksana saumpama urang ngarasayeun ukur jalma anu pangsusahna. Sabab geuning ari geus dikorehan malah loba anu susahna ngeleuwih urang. Tah kitu urang ulah aral subaha dina nyang hareupan kasusah. Sararea oge dibere kasusah mah jadi ulah menta dileungitkeun da moal bisa. Lamun mah mentanya urang mementa we sangkan hirup teh dikuatkeun dina ngayonan kasusah, ceuk Siddhartha Gautama. Cenah akhirna si cawene teh si awewe teh ceurik ngaguku sadar tina kakaliruan hirupna. Ceuk beja dina pamustunganana eta awewe teh milih jadi murid Siddhartha Gautama pikeun milu nyebarkeun agama Buddha.
Rengse Ki Ginggi medar eta carita banyak angga unggut-unggutan bari beungut narada beureum jiga anu semu era. Bisa jadi meureun era ngarasa disindiran sabab kapan manehna samemehna manehna pisan anu ngakukeun hirup pangsusahna teh. Jadi anu penting mah urang teh kudu kuat ngayonanana nya Ginggi, ceuk banyak angga. Ki Ginggi unggek tapi kituna teh deui bari dibarung ku ngarong hayap hatena. Sabab manehna oge rada gimir nahanya kitu manehna oge bisa nahan kasangsaraan hirup. Rengse eta obrolan teh pindah kana merkarakeun situasi negara. Cek Ki Ginggi malah didandanget ieu batin urang teh cenah kudu beuki dikuatkeun deui. Sakumaha anu pada uninga wirehna batu pangcalikan Sriman Sriwatana parantos dijabel ku musuh diboyong ka Tatar Banten. Saumpami eta batu Palangkarajaan teh bisa kerebut deui tan wande kapayuna pakuan pajajaran moal ngagaduhan raja anu sah. Kitu margina tuang Rama parantos ngempelkeun bala deui. Tugas nataya lian iwal tiba de diutus ngarebut deui Sriman Sriwacana Palangkaraja Raden, cek Ki Ginggi ngingetan. Banyak angga unggut-unggutan. Boanya kami kagegerangan teh teu bane ku mikiran eta masalah. Kami era ku anjeun Ginggi. Anjeun mah lain pangkat, lain menak. Teu ponggawa acan di pakuan teh. Tapi naha atuh sumanget hirup anjeun mah manisa kitu ngagugudagna. Sedengkeun kami anu pajah anak menak turunan pangkat. Dina nyang hareupan masalah nagara teh batan ojah kalah ka gering kieu, ceuk banyak angga. Sumuhun. Atuh saur jisim abdi oge entong ting siremutan Raden. Kadang kitu banyak angga ngararet heula semu cengkat. Nah ari anjeun digawe rengkak sapari polah teh. Nah hante jeung mikir kitu. Atuh Ki Ginggi ngabelengeh imut ditalek kitu teh. Cek manehna nya puguh we ari bari jeung mikir mah. Ngan bae jisim abdi mah ari mikir ge tarik-tarik ieu. Nu basajan we. Saumpama nu kapikir ku jisim abdi tiasa kapigawe nya dipigawe. Namung sawangsulna saumpami teu kadada teu kaduga nya diejakeun we. Dina ngajonan musuh anu kumaha bae oge. Satungtung bisa dilawan mah nya dilawan. Tapi saumpama eleh tanaga jisim abdi mah teu wirang sanaos kedah bingbrit kabur ge, ceuk Ki Ginggi. Ngadenge kitu atuh banyak angga ngah kai seuri malah budak umur 11 tahun anu aya di tadi oge aya sarua. Sarua milu ngah kai eureun-eureun soteh sanggeus digalondang ku banyak angga. Ari sia santa. Aya semak teh lain sor cai sor opieun. Ieu makalah kamilu ngadengikeun nu ngobrol cenah. Atuh harita keneh eta budak nu ngaranna Santa teh ngolese bari sanduk-sanduk menta di hampura. Sapertos anu parantos dewasa emutanana eta murang kalih teh nya Raden, cek Ki Ginggi mereungeuh saliwat ka eta budak. Bisa jadi da bubuhan budak pahatulalis. Nunggelis cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa. Kusabab gitu nya hirupna teh jadi mandiri. Walon banyak angga. Saterusna banyak angga nerangkeun yen eta budak teh kapanggih di wewengkon sisieun walungan Cisadane. Nyao anak saha nama ngan jigana korban peperangan ngalawan Banten. Waktu dijahit oge ngakuna mah indung bapana teh geus tiwas. Basa balad Banten ngarurug pakuan. Nya ku nagara teh dirawat bae. Ayeuna sina bubujang di dieu, ceuk banyak angga. Ngadenge riwayat eta budak Ki Ginggi jadi ngangres meureun nu mata kitu teh. Alatan nasibna eta budak mane nyeples dirina.
Kapan baheula ge cenah manehna teh kapanggih ku Ki Darma guruna tina sesa peperangan antara Pajajaran jeung Cirebon. Namung pepeujeuh bae Raden, eta murang kalih ulah dijejelan ku hawa-hawa dengdang. Kealaman pisan ku jisim abdi, kumaha riweuhna mayunan jalmi anu dengdam teh. Cek Ki Ginggi jadi inget ka adik sabrayna nu ngaran Ki Pragola. Cenah Ki Pragola teh dulur petku hini sababnya saindungnya sabapa. Ngan bedana mun Ki Ginggi diurus ku perwira Pajajaran, ari Ki Pragola mah ti bubudak diurus ku perwira Cirebon. Ari sedengkeun apanan antara dua negara eta teh keur sumedeng nyatru. Atuh balukarna eta dilanceuk teh jadi satru kabuyutan. Utamana mah Ki Pragola kacida nyatruna kalanceuk sabab dianggap hianat geus bilu ka Pajajaran. Padahal cenah baheula indung bapana palastra di pengperangan teh alatan dimusuhan ku Pajajaran dabongan bilu ka Cirebon. Meureun banyak pangga oge surtieun naon pangna Ki Ginggi nyarita kitu. Ari sababna urusan mumusuhanana antara Ki Pragola jeung Ki Ginggi teh sasat geus kanyahoan ku sarerea. Eta budak teh ngaranna Santa, ku kami moal sinadek ngagegedekeun ka cicib ka musuh. Ngan lamun mah engke kahareup eta budak jadi ponggawa tur kudu adu hareupan jeung Banten. Tujuanana lain deuk males ka nyeri, tapi alatan tugas jeung kewajiban bae dina bumela ka nagara. Ceuk banyak angga. Ki Ginggi unggek tanda satuju karena karep banyak angga. Paheneng-heneng heula sakedapan malah tepikeun ka si Santa sursor dahareun oge. Manehna teh acan keneh ngalobrol deui. Jigana teh boh banyak angga boh Ki Ginggi keur papadagu nembatin sewang-sewangan. Ngan sanggeus si Santa nyarita minangka ngamanggakeun malar semah daek ngopi ka kara Ki Ginggi jiga nu eling. Atuh celenun Ki Ginggi nyokot dukuh sasiki. Duku anu dipetikna geus asak pisan da sikina ge mani geus kences jeung cangkangna semu beureum. Waktu digayem teh mani karasa gahar jeung kareueut. Eta teh dukuh anu renung dipelak di Tajur Agung nyaeta kebon bung-buahan bogana raja. Didinya oge nyampak kadu kulitna hejo tapi dagingna nya gaharnya pulen. Kandel deui da sikina oge geus kences. Sarua ieu oge kadu pelakna Tajur Agung. Tuga kiwari kadu turunan di Tajur Agung mah masih keneh nyampak di wewengkon Rancamaya Bogor. Kaasup kadu unggulan jeung hargana oge kacida mahalna. Cenah saliwat mah jiga kadu montong nyaeta kadu ti Bangkok tea. Sabot capek raham Ki Ginggi oge ngabejakeun yen anggana anakna nyemas banyak inten atau alona banyak angga teh geus 4 poe aya di Pakuan. Ayeuna nuju diasramakeun di Balai Sinatria Raden, cik Ki Ginggi. Ngadenge eta beja banyak angga ka tembong bungaheun sanajan tina sela-sela ka bungah teh aya kahariwang. Bareto nya urang kungsi ngalong manehna teh sakali. Harita mah keur budak keneh pisan. Bua umurna oge kakara 7 tahunan, ceuk banyak angga. Ki Ginggi unggek nganyakeun. Namung waktu jongkok sareng jisim abdi, anjeunna hilapeun deui da kalah ka bengong we lamun mah teu disebatkeun nyatru teh, ceuk Ki Ginggi. Ngadenge kitu banyak angga ngareret atuh daradat bae ku Ki Ginggi disebutkeun. Yen pangna jiga anu nyatru teh ku sabab manehna geus nyanyahoanan ngaku-ngaku bapana. Sakawitna mah bade nyalametkeun bibirang ende nyimas. Margi para siswa nyebatkeun. Narah cenah saumpama Balai Sinatria kacampuran ku budak anu teu puguh saha turunanana. Atuh ku jisim abdi teh enggal bae diterangkeun.
Namung hanjakal Raden, cek Ki Ginggi henteu kebat nyaritana. Hanjakal naon Ginggi? Cek banyak angga penasaran. Sumuhun hanjakal. Margi Ki Bagus Seta oge sami ngangken ka anggana. Malah ku Ki Bagus Seta ditogmolkeun yen anu jadi bapa asli mahnya Suji Angkara. Sanesi itu sanesi eta, cek Ki Ginggi. Demi ngadeng eta beja atuh hate banyak angga ngagebeg. Baru Bagus Seta geus apaleunnya, pokna setengah cengkat. Sumuhun kitu pisan Raden. Tembal Ki Ginggi semu tungkul. Atuh leng banyak angga teh ngahulang. Jiga-jiganya manehna ge ngarasa hariwang dumeh Ki Bagus Seta geus bisa nepungan anggana. Sabenerna mah kami teh kacida hariwangna. Nu dipih hariwang teh eta budak kagoda ku pangaruh-pangaruh goreng Ki Bagus Seta. Ceuk banyak angga semu ngahulang. Ki Ginggi teu bisa mere komentar, sababnya manehna oge mikirna sarua kitu. Ki Ginggi oge sarua hariwang, nu dipih hariwang teh sieun Ki Bagus Seta boga reka perdaya tur henteu sakadar hayang tepung jeung nu jadi incu wungkul. Boga sangkaan kitu teh sabab Ki Ginggi mah geus apal kana paripolah Ki Bagus Seta. Ari Ki Bagus Seta teh sakumaha anu didadarkeun dina lalakon Silalatu Pajajaran. Masih keneh aya patalina jeung Ki Ginggi nyaeta papada muridna Ki Darma. Leuwih jauh nati eta malah Ki Ginggi teh kung si Bubujang di pasanggarahan Bagus Seta. Atuh sarila Bubujang teh manehna mah apal pisan kana paripolah Ki Bagus Seta teh. Cek paniten Ki Ginggi Ki Bagus Seta mah jalmana teh sulit ati belang bayah. Salian ti sirik pidik jail kaniaya teh oge embung kaelehkeun ku batur. Minangka conto ti bareto Ki Bagus Seta geuleuh keumeuh ka Pangeran Jogah Citra teh. Alatan sirik sabab Pangeran Jogah Citra jiga leuwih dipiandel ku raja ti batandirina. Ki Bagus Seta teh oge licik jeung ambisius, pikeun kepentingan diri pribadina henteu euleum-euleum ngorbankeun naon wae. Kabuktian bareto nyimas layang kingkin nu jadi anakna pituin sasat disogrog-sogrog ditatawarkeun, malar kataksir ku Kanjeng Prabu Ratu Sakti. Sok padahal eta budak parawan harita teh keur papacangan jeung banyak angga. Ayeuna Ki Bagus Seta jiga nu ngahaja hayang ngekeuweuk anggana. Ari dicurigana ku Ki Ginggi emah eta jalma teh lain samata-matanya jeung deudeuh ka incu. Tapi aya nu dianjing cai. Naon eta hanjakal Ki Ginggi can apaleun. Ngan anu eces mah ku manehna ka Bandungan yen caritaan-caritaan anu ditepikeun ku Ki Bagus Seta ka anggana teh manis sakitu sugalna. Tur tujuanana eces mapanas anggana malar ceuceub ka Pangeran Jogah Citra. Kudu diusahakeun manar si anggana teh ulah dedeketan jeung Ki Bagus Seta Ginggi. Cek banyak angga meupuskeun ka simpe. Ki Ginggi satuju kana eta pamanggi, ngan cek manehna sanajan kudu kitu oge tetep we ari dina cara misahkeun mah kudu ati-ati jeung waspada. Pun anggana teh ayeuna nuju baluweung. Margi parantos nguping rupi-rupi beja anu matak patukang tronggong. Lian ti eta inyana oge kata lanjur parantos nampi beja-beja goreng ngeunaan urang. Janten dina prakna urang nembongkeun bebeneran, poma ulah ku omong deui. Sawios urang dibaladah bae sakedik-sakedik Raden, ceuk Ki Ginggi. Sakedapan mah banyak angga teh ngahulang heula. Ngan sanggeus kitu manehna katara unggek-unggekan. Sok kami nyarinkeun kawijaksanaan ka anjeun. Sababnya anjeun anu salela ieu mikirna rada jejemah. Ceuk banyak angga akhirna.
Atuh ari geus seubeuh adu carita nyacapkeun ka sono mah Ki Ginggi kakara amitan cenah mah hayang ngalongok bale sinatria utamana hayang nitenan kumaha ketak jeung paripola anggana sanggeus kajadian tepungna jeung Ki Bagus Seta. Tunda lalampahan Ki Ginggi anu rek mulu ka bale sinatria. Ayeuna urang ngalongok ka pasanggrahan Bagus Seta. Di eta imah isuk-isuk kadenge sora anu hohoak, kadenge nama sora aki-aki darero jeung tawehwo. Kurang ajar pisan. Nah dieu imah teh eueuh mangkeluk anu hirup ha. Keunana naon aing ngukut bujang saloba-loba ari henteu bisa ngajaga si anggana mah. He, Purbayaksa. Ari sia penting tadi naon wungkul ha. Mun teu bisa nganyahwankeun si anggana ngiles. Ceuk sora aki-aki anu tetela eta teh Ki Bagus Seta. Bari tokroh-tokroh manehna nyampeurkeun Arya Purbayaksa anu keur sila mendeko. Barang deukeut anu gampleng teh pipi Arya Purbayaksa ditampiling. Nu ditampiling ukur igeng saeutik da puguh tanaga anu nampilingna geus kacidah sudana. Ukur huk-hek bae napasna jiga nu beak dipake nampiling cikeneh teh. Jawab sia budak saleuy. Nah kunaon si anggana diantep ingkah ha? Ceuk Ki Bagus Seta bari nejeh tak-tak Arya Purbayaksa. Anu ditejeh ukur kaoyagkeun saeutik awakna. Ngan bae di kitu-kitu teh Arya Purbayaksa anu sapopoena songong jeung edeg ukur ngeluk we jiga bueuk meunang mabuk. Kituna mah meureun pantes sabab anu keur nyarekan laklak dasar teh taya lian iwal tinu jadi akina pituin. Ki Bagus Seta angger hohoak malar Arya Purbayaksa daek nembalan. Atuh bari agak eugeu Arya Purbayaksa teh nembalan yen anu maturan sare anggana teh nyaeta dayang tiluan. Janten anu kudu dilepatkeun mah nyaeta dayang bodoh we mak. Tira aku ngajaga jalma saurang bae mani teu metu. Ceuk Arya Purbayaksa nepakeun jurig pateuh. Atuh ari geus kitu mah bade ka dititah ngagerwan dayang anu peuting tadi dititah maturan sare anggana. Tur henteu kungsi deui eta dayang anu tiluan teh nyalampeurkeun bari awak ngadeg-deg jeung beungeut pias. Can ditalek oge sukuna geus ramoh poe jiga anu deuk eueuh tulangan. Bener, penting tadi sia tiluan geus maturan heueuh si anggana ha. Ceuk Ki Bagus Seta nyegak. Samemeh ngajawab teh anu tiluan silih pelong heula. Jigi hayang badami kumaha nya kudu nembalan. Ih, teu walaran tunun. Piraku jisim abdi kumaha wantun ge kituan tan karana dipiwarangku salirah. Ceuk salah saurang dayang nu sejen unggek-unggek tanda satuju kana ucapan baturna. Ari Arya Purbayaksa kalah ka merong seukeut teu ambek dumeh para dayang ngangles. Ngadenge jawaban para dayang tetela Ki Bagus Seta teh kalah ka beuki ambek. Kurang ajar sia. Aing juk aing make diantep aya sorangan. Tuh kabuktian sia si anggana kabur. Mabur deuleu. Dasar jalma kuuleun kabeh sia. Ceuk Ki Bagus Seta ngagebrag leungeun kursi. Mireungeuh kanyataan yen dununganana ambek dumeh maranehna henteu maturan sare anggana. Atuh nu saurang malikan deui jawabanana tur ngaralat jawaban anu ti heula. Yen cenah nya peuting tadi teh maranehna maturan sare. Lamun nya maturan hees. Nah atuh make ngantep si anggana kabur ha. Ceuk si Ki Bagus Seta deui. Dayang anu tiluan akhirnya jadi sarwa bingung. Ngajawab gitu salah, kieu salah. Nganu eces memang bener anggana teh kabur. Dasar leres nama henteu nyarangan kulam nun. Ceuk dayang usa urang mungguh mata clear keur anu ngabandungan. Atuh Ki Bagus Seta teh beuki ambek-ambekan bae tepikeun ka sagala disepak. Nu paling sia. Anu mana jawaban sia teh nu benerna? Ha? Pokna ti popolotot.
Tapi pamustungan anak jegroh batu, huk hak menang sakedapan mah. Urang cekap kendugi kadia, enjing urang teraskeun deui. Carios dongeng, Sriman Sriwacana Palangka Raja, Yasana Aan Merdeka Permana. Hatur nuhun anu parantos ngagabung di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos subscribe, like, sareng komen, oge ngabagikeun di medsos kasugri sadayana. Antos pedaran dongeng salajengna di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun, permios, waluya, dongeng Sunda.